Aduh, mana teh kejona baju di tanah deh. Dia udah sekarang ku sia. Bro, bisa saya teh kur salantang teh make jona ge berjam teu pinu teh. Nah, itu baju ngomongin dua rantang teh. Toy, nya teh nyaho kur salantang teh berjam teu pinu. Kopi dia udah sekarang di sana. Lu geus ku mata teh kubu kopina ge, sadudungan ke jual. Ayo teh benar mah ada sarantang. Heeh. Berjam teu pinu teh. Baju ngomongin dua rantang. Sia mah sarantang teh ge berjam teu pinu nya teh seubeus teh. Rantang dua rantang. Benar teh Bu Haji ngelajokeun wae. Rasakeun sa Bu Haji. Menerima itu si goblok karena kayak jauh mah. Kadap deh aing mah. Rasakeun Bu Haji. Aduh. Ah, siapa? Anu tuh kan aing. Bu Haji mah cara balik wae atuh. Balik naon? Lantarannya sana dua rantang, dua anu dari mana? Oh, sangguna teh. Anu sia dua rantang sia. Oh, usaha ceketik acan. Aing pisan. Ngalah jokon wae. Sia teh beneran gelarang carakan. Cara harta. Gojek sian anjing nutukan aing segala teh. Anak kalah tuh nipu wae Bu Hajina. Menipu sia ditipu sia di. Sama Ngomong dua rantang, usaha ceketik acan sangguna ke. dua rantang. Nah, udah tuh hati itu langsung kan wae tuh. Tingali aing gara-gara sia tingali nahan tangguh si ieu. Sing bener atuh ngajaran aing sacoba atuh anjaran teh. Dua rantang aing teh. Oh, karang naungkul. Kapan coba Rantang sia? sabaraha. Kapan dua nana Kun tingali sacomot ngaran dua rantang. Si Apik Sana kan betul atuh. euy mau sangu teh jadi pegawai teh sabohan beteungna. Cukup sakit terus siapa kepada mas barang apa teh tingali aing Sia tuh kudu kasirokan goblok atuh barang kelabok teh. Naon di wae tuh. Ancangan dua hal dari mana dewe saya kudu balik goblok. Barang kelabok teh. Dua rantang tah. Dari aing elah tah diturunkeun Bu Haji sia. Ikut teh harana dua rantang samunul. Waduh sia, goblok dua rantang metung sia. Sarakah wae sia. Karena kan sia mantau ka ieu goblok. Wae goblok kudu pantoko sia mah hirup sarakah wae. Sakala upake. Sarakah sia mah kajoker batur hakal. Ngajak bok wae sia mah. Dur mantau ka itu goblok sia. koplok dasar Dua ka era sia mah terus tunung hirup teh goblok. Waduh, teh si goblok biasa kan baik teh goblok teh teh. Di mana kaum gitu we. Aya naon ka sia? Oh, di tangan goblok teh. Rek naon kenal aing? Mantau kan kita imah eueuh teh yang senasa lagi eueuh. Rek naon? Lain Bu Haji ajak digawe. Lah, roream lah. Kita masangkeun telepon. Gua murid. Kucing itu tebros lah. Oh, nggak murid lah. Ayo urang ku serangan mah bisa hese kudu duaan. Oh, nah. Eta. Oh, enggak. Mas murid roream urang Lain di mana? bantuannya sakeuna goblok teh. Gua enggak karesep ngusuk. Lah, sama isukan deui mah sama goblok. Dah, jadi gua tuh mana sorangan ka ditu mah duit gablok kene. Lain mending ngalah duit, saya teh jangan paham kita tuh. Coba kene duit tuh coba kene. Goblok. Diajak kamu itu nyurang-nyurang goblok. Ai siap. Goblok itu siapa? Lu tunjuk tuh ada siap goblok. Man pokoknya sorangan atuh. Dikanak mah sebelum turukan batur tuh orak batur. Ai mah duit gablok kene goblok. Kete, coba kita gablok duit sekarang. Haram jana siapa? Dasar goblok jelema teh. Mangi pangarap janahna jelema model kitu kakarap mangi aing mah. Bisa ngajak di kana ka mumul. Saya pangarap batur. Mantap we sorangan atuh teu gablok duit mah. Kudu ngajak batur. Aduh, itu si goblok karena naonnya tinggal rukaina bon huy aing. Lah Bu Haji tah. Naon sia eta tuh terbuka pikiran ke bon huy aing. Bernirung atuh. Kon gua nyeret jalan teh sia teh duitan. Doni motor sekarang urut atuh ya mah saya. Pikiran sia teh. Mun raksak ting sia teh kana kebon batur teh. Pikiran segala. Sok kana kan huy. Oh sia. Pikiran tuh. orang tanah di Lagi kebon urang. Menang aing atuh. Sok itu barantok sia teh. Atuh merdek teh. Pikiran ya nya urang gerek di arah deui teh. Atuh tadi we dalam bahasa kalian teh. Oh, dah di arah urang gede nih. Bagat mah can di alak wae Ayo teh. Haji lah. Tuh mariknya bisa sok aja barantok lah. Barak sak wae teh ka kebon batur teh.
Sok atuh goblok mah, barantau sih teh. Kira ke sirungnya Bu Haji ini ke bengkel. Bengkeng pisan sia mah. Oh saya Bu Haji lah, untuk jelema kitu mah. Oh, bengkeng teuing. Iya marahan tuh kah, kali itu lah. Paraksak wae teh ka Tinggal obat tuh, teh. eta keur urang di. Gerak mah mentok atuh Nah, mantok mah. gorengan urang. Ulah sok mantok atuh Gorengan mah. kopi. Hanya butuh uy mah. Aduh lah saeutik ieu. Sok Bos ayo lah, bos ayo Bu Haji atuh pernah jelema bengkel kitu mah. Antep. Sok abang pikiran teh kana barang batu teh. Haram sana sebenarnya. Main kebun wae. Dasar goblok yang mau baraksak ke kebun batur teh. Barang batur aja rusak, kadang-kadang sih. Nyoi tidak diomean ku aing teh. Adik. Adik. Kamananya? Di kebon gitu. Sulan aing tuh manggil mah kitu mah. Aduh, sia. Aduh, naon Bu Haji? Siang nyokot duit ti aing ngeunah-ngeunah we nginum kopi. Aing gawe Urang ieu kagok tah boga borongan bae sukan deui atuh ka Bu Haji mah. apa itu teh keur dietakeun rek di tanuran. Can angus meureun. Heuh can angus mah teh kene kudu buru gawena iraha. Woi sukan we ieu urang kampung teh boga hansa. Dina isukan teh nak tanur sia teh. Oh bae atuh nu tanur-tanur urang-urang eta ngangre di sukan. Teu baleng pisan anu duit nah. Masa Eh, ditabah beak duit teh mah. goblok di siapa kitu wae. Beak tuh pakai mari udud tah. Pan aya berenang borongan ieu mah duitna. Kan can dibayar ke sore kana. Aing nu geus mayar teh digawean, aing can dibayar digawean, aing sia sugan eling teu. Sok-sok itu lah riwa berarti dia tak itu. Ayo duit sakitu ah. Dibayar tuh orang. Ini sekarang ditajong teh. Berarti duit sakitu kagak dibayar ku urang atuh lah. Ayo malah dibayar ku gawean mah. Larodat pisan.